Ampun capek bos, karek beres ya teh lah. Tinggal nyadapeun, tinggal ngecoreun. Kudu dikopian heula ieu mah. Gusti nu agung nikmat ieu, aduh. Alhamdulillah ya Allah. Tuh bos, bon karet ieu teh lah. Karek beres nyadap ieu teh. Tinggal ngecor, kudu dikopian heula atuh da. Sama rokok herbal new normal ORZ. Lamun ningali kana kaayaan mah ayeuna teh bos hoream ka kebon teh deh. Keur tengeureuna awak. Man sok inget we kana papatah guru baheula. Kudu leumpang dina embung ulah cicing dina hayang. Atanapi ulah leumpang dina hayang kudu cicing dina embung. Kitu we dibulak-balik oge intina mah. Kitulah. Sok inget we kana eta papatah hoream-hoream ge Gusti nu Agung paksakeun. Da dunia mah tempatna capek ke akhirat hayang ngeunah mah. Jeung sok inget deui dina Al-Qur'an ge pan. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Sakitu meureunan urang mah nyuparkeun kewajiban urang salaku hamba hirup di alam dunia. Tah eta. Hayu baraya salam ti sobat ngaret Garut Selatan.